kita. Baik saya. Beres salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sama tetangga ayeuna ya sama abdi pokona ayeuna teh cuaca nuju stabil. Terus aya bencana kamari di Cianjur nya pokona mah sing sarane. Aya nu wargi di Cianjur gitu, ada punya saudara di situ. Gitu. Ya, pokona mah mudah-mudahan kamari aya gempa
Ya, kodok aja. Tadi kan tadi kan? Ya, oke. Ulang ini. Manuk. Kucing. Bebek. Kodok. Nah, sip. Lain konsentrasi. Kucing. Kucing. Bebek. Kodok. Manuk. Kucing. Bebek. Manuk. Kodok. Ya, sip, saya bisa. Ya. Saya ya, jadi lebih mampu konsentrasi daripada kalian. Kalian nembak ya, enak. Ini ayeuna urang mulai karena harus sebelum kan ayeuna urang nonton ya. Nonton film Sundana eta nya. Aus input mode. Kang, Kang, Guru Sugumila, Guru, bari mage Aisyah tetap di, dapat cari. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyi, gula ya kene. Hah? Iraha akan meregang beranjana ke Abi. Isi maya kene.
Baik, ulun mah kajeun. Tang tulus ngajual sampul teh. Tulus. Kan ketelatahan ku juragan mantri. Tanggal ngoredan kebona. Sada caraan cenah. Nya atuh baik. Kang Omar, sampe maina ke kebon teh. Ke pasar heula. Jual tuh berarti anu menang kamari ngala teh. Harus sakit. Terus beas. Dah, kumaha kaburuna we ka pasar mah. Rejeng geus saminggu katelatahana. Teungeunah ka juragan mantri. Leuwih teu ngeunah mun teu bisa dahar. Aparan apal sorangan meureun. Mantri eta teh tarapok sok mayar upahna. Kang, reka mana tuh menirusan teuing? Reka pasar, reka jual sampel. Baliknya reka kebun juragan mantri. Cenah butuh jeung iripik. Mangkukna butuh teh. Aya ieu mah Kang. Ya, jeung paparantieun wae. Bising butuh. Toplah sabaraha wae. 500 kumaha? Ah, bayalah. 500. Nah, iya Kang, ayo 500. Rohonya Kang, siap, tahan kami. Ini geus minor kitu, rek mana ceu? Panggil jeung ngoranya. Terus sok anu lain-lain wae. Singkari yang salah kuring. Ari lain kanu ngora mah. Sabi atuh. Hari si Ece mah. Tong sok nyebar gosip ka mana-mana. Ka balai desa.
Mah, ada menang bantuan. Hari budak mondok di Nina sugan. Sinariun gini pisan. Kelak. Nah, kiring kakuring mah pisang bejananya. Emang temenang gitu. Bedah kamari teka kukumu. Ayah, budak mah sare kene. Cita orang ilikan helanya. Ayah, budak mah sare kene. Cita orang ilikan helanya. Wayahna ya urang ieu tulungan. Arek meang bapana heulanya tungguan heula ieu budak. Nya sok gerak kang bapana. Ha, tinggal ya. Tapi kuring teu. Tuh, abis itu, Kemana teu? ke kebun juragan mantri. Apa mana? Kebun itu, Neng. Nuhunnya kang. Enggak. Tenang. Senalau panas nyebretakeun. Bisa teuing nama. Ajakna ka juragan mantri. Ibu Ois, juragan, belum anak kuring, jebretnya Awas ieu budak abdi teh anjing nyepret pisan. Enggak, lain kenapa sih? anak. Kumaha juragan dasar emut mah geus nanaon ieu teh. Bebe, budak teh. Ayo nama, pembagian keluar. Biar sekna, dulu itu sudah Ari teh beda teh naon atuh juragan. Simkuring mah be uningan moalana hayu teh. Insya Allah, doa. Nah, dibalikin deh. Simkuringan nggak bisa kieu juragan. Pemikiran ulang oke. Yang jago seorang bias di luar. Bejakeun masih nanti pada kemana? Bawa senetanya. Atur nuhun juragan. Nuhun juragan. Silakan satu. Ini si bibi teh cacen asak sama teh. Cacen ama. Ama. Bukan kios apa tapi. Kami sareng rencana ibu kita ke baju ngiringan arisan. Kumaha kami identifikasi kembali tahu yuk. Kan kerasa. Nasib atuh. Gusti Ibra budak teh. Hampura.
kurang dahar jeung sampai deui. Tadi dipakai mayar berobat si Nala. Ayeuna ku ibu pastikan KPD-na katiap kelompok kayak diresian ya didiskusikan kumaha pokona mah diresensikeun anu eta tadi nu we kayaknya sok kelompokna mana we ieu kan hiji terus dua biru 4 5 7 ya sok kalau lagi kerjanya berat 15 menit ya sok ya ibu di waktu 15 menit ya sok ya lulusan oke ditulis ya ditulis sambil ya yang pokoknya mah ditinggalin Pina kadang-kadang chemistry ya pokoknya mah ditinggalin ya nama dari saya ya pada namanya pada berarti coba di searching ya searching Google ya yang dia kan biasanya supaya sinapsisnya atau apa biasanya atas ya ini udah ditulis anu pas bagian anu dina bagian masing-masing ya sama kita ya jadi kita payung tinggal baca ke ya pokoknya mah namanya genre teh kan sebenarnya delapan tak aya kadang-kadang sok patukeun nya drama jeung romansa pokoknya mah mun drama mah sok biasana ngangkat cerita keluarga sehari-hari lah mun romansa mah lebih karena percintaan ya atas 15 menit save ya tak ku ibu di Google Classroom tos dipasikeun aya pertanyaan penilaian teman sebaya penilaian diri jadi kayak didinya apakah saya ikut diskusi atau henteu nya gitu terus rencanganana nyari diskusi atau henteu nya kayak pokona mah pas beres ya pokoknya mah pas ibu tos dipasikeun di Google Classroom maka kayak dijawab ya di akhir kata di akhir lamun ayeuna kapayun perwakilan dari kelompok kapayun sama Nggak tahu. Kayaknya bentar lagi deh. Iya.
Salaku suami, Afif Febriana salaku istri, Kiari Mahatman Maharani salaku nala, Hera Juliana salaku tetangga, Agung Ridho Purnama salaku juragan mantri, Tessa Aditya salaku istri juragan mantri, Andika Maulana Yusuf salaku babaturan, Rana Nur Andria salaku pasien, Najwa Sulistiana salaku anak juragan mantri, Ismi Hapua, Hanum Azahra, Yudi Sarsina Dewi, Indra Setiawan, Ariana Satria Aditya, jeung Azmi Abu Rizki salaku figuran. Kalau kita nanya ya film kata halus tidak segi pengambilan gambarnya padahal dari kata hidup di desa saya tahu itu dari karena Kira-kira genteng gangasem mbak filmna teu aya pinggir carita. Kesimpulannya pilih pina carita teh ngadu sajana teu aya akhirna. Mun hirup filmna nyaeta urang kudu ningali jalma anu boga ulah ningali kaluhur. Wae jadina film teh bisa alaju ku jeung haleudeung. Ya, saya pisan ya. Saya Helena ya berarti eta ini ibu sesuai ya menuju jeung surat Yasinah. Helena rencangan dan ya saya Helena tadi diputus ningali ya jadi surat Yasinah naona lengkap ya enten tina lebih ke penata kamera aya ya no lengkapnya bagi Helena terus diskusi teh leres ya tepuk tangan Helena. Ayeuna mangga cali sok ayeuna nu bade menanggapi mangga tapi kayaknya sudah cali keluar tadi ya sok kumaha aya nu bade mairan tadi di payun kelompokna yuk sok laki-laki ya. Saya Sarayana analisis sampai mengungkapkan di sisi jam setting saya juga belum horor. Ya, dia bilang orang tuh kumaha aya nu biasa mairan memang ya laras ya emangnya rata-rata lamun dina film ibu juga sok ada ya nah lamun film horor teh sok tiga di pedesaan itu di lembur jadi tiga teh kumaha merek mendukung merenya kalau di pedesaan ya secara tindakanna sok Eri sok antar Oke, berdasarkan malam Dimas penggaweana tina film kata kalau mulai yang melawan akhirnya itu ekspresi. ya sip tadi aya komentar teh jasa cenah teh saimbangnya anu istrina meuni ekspresif pisan anu pamantenna meuni
perannya emang kayak gitu. Jadi fungsi nanti tidak seimbang. Jadi saling ngomongin nanti Rotina. Ya ras kan dina film biasa gitu, dina kehidupan biasa. Jadi sabar kan kadang-kadang kepikirnya ih nah aya saya mah cerewet aya pasanganna cicingin kan emang saling melengkapi jadi kita dia sip beres ya berarti saya berjasa resensi film teh berarti pokokna mah biasa meunteun eta film teh saya tengah pinten dina resensi film aya nama kumaha tadi filmna rame teh ramenya tapi kunaon esena oh nya ngegantung ya teh ending teh teh gitu ya beda meureun sareng teh film ini ya eta teh jadi ngaranah aja urang teh pikir ah kumaha ngarang penasaran itu lamun endingna ieu kadang-kadang sok teu rame nya sip ayeuna evaluasi yuk evaluasi ku ibu ini fokusnya pareungnya pareung lampu. Pertanyaanna ya tadina ku ibu bari di fokus pertanyaan kan minggu kamari teh tos ningali film-film anu bahasa Indonesia nya dari bahasa Sunda. Tah ayeuna kumaha ngabandingkeun antara film bahasa Sunda jeung film anu sanes bahasa Sunda. Ya, sok ditulis di kertas ya, di kertas. Oke, lamun atos perwakilan di urang Bapayun. Sok saha? Ya, 9 menit, 5 menit ya, udahan sok. Ya. Sok perwakilan di urang Bapayun, yuk. Jawabanna kumaha tah? Ningali di dina bahasa Sunda. Tah, serius? Kata jeung Ahsan, sok. Yuk, sak. Sok salah. Daripada masakan. Ada rumah masakan. Salah nyali. Ya, sip. Sok, perwakilan evaluasi di urang ieu nya urang tingali. Mimiti paran sok. Nah, jawabanna. Di diskusi kelompok abdi, setiap film teh pasti aya kalahian jeung aya keranana. Tapi mun film Sunda teh lebih resep mendiakan teh ciri ka daerah. Jadi dilihat di latar tempat bisa ketahuan di mana daerah atau kota menjadi tempat. Ya, jelas. Serius sok. Di diskusi kelompok abdi alhamdulillah teh aya kekurangan serta kelebihanna. Nanti lamun film Sunda langsung diangkat alus ke daerah karena dan ditinggali bisa di tempat biasa penyawakan di daerah atau di kota. Masa? Di dalam film Sunda udah kebetulan
ulang ngadoa sasarangan. Ngadoa 3 witir.